Rizky Febian itu. Assalamualaikum guys. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah ya saya bisa mendatangkan bintang tamu spesial nih, bintang tamu pertama di obrolan saya. Jauh-jauh dari Banjar ke sini dia. Mang Yayan. Ya. Mang Yayan. Ya, Kumaha kabar Mang Yayan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam. Itu salam sula Mang Itu yang ngehajati Banjar kan dia. Nah aja, ada konten. Aduh, ya babaturan ya mantap. Baca. Haja pisan itu yang rencana nama 2 poe kamari itu. Kan lah biasa gitu nih aya we halangan. Biasanya. Iya. Telah disebutkan lah halangan apa sebenarnya. Siapa? Mayan itu spesial pisan Mayan itu. Ayo jadi Soalnya bintang tamu pertama itu. ada bintang Pertama itu. ada bintang Pertama itu. ada bintang tamu mah tuh. Ulang lah disebut bintang tamu mah ada lain Ariel Noah gitu. Nah sih kudu Mang Yayan gitu. Jadi bintang tamu pertama teh. Jika na waduh nya gitu ya. Jika na waduh jika na harus siap di dia unggul gitu, orang unggul gitu kan. Kata hunkul benar. Biasa hari jika Rizky Febian mah kieu gitu diundang terus. Tinggal dikit ke kamera tuh si Rizky Febian tuh. Rizky Febian tuh. Baca. Lain Ariel Noah lain. Rizky Febian. Anu jeung ieu lain. Hanya ieu lain. Anya Geraldine, alas ya. Kumaha jeung anya Geraldine teh? Ya salah gitu aja jadi. Lah mun cicara teh mah bertepuk sebelah tangan teh ya gitu nih. Pak keke gitu. Biasa. Iya keke hayang itu keke embung gitu. Wah gitu. Islam Banyol eta mah gitu. Mayan asli ti Banjar Mayan. Abi asli di Banjar, putra Banjar pisan gitu. Dari Banjar teh kabupaten sanes. Oh sanes, Madan ulah salahnya. Jadi Banjar teh kota Madia gitu nyalira wali kotaan. Lain nama. Iya. Tahun 2004 misalnya teh di Kabupaten Ciamis. Kepukul mah hiji gitu. Duka 2004 lah, duka 2005. Telepat mah gitu dah, ya deui abi gitu ber SD asana mah. Bisa. Nah, bisa teh Mayan apa KDRT atau kumaha gitu. Garing. Ayo disebutkan ya teman tuh nya jadi nya pemekaran wilayah gitu. Jadi nya kahiji kan enak nu ti Banjar ka Ciamis mun bade urus gitu nya misalkan ke Kapolres apa ngadamel teh tebing gitu kan. Nya pemekaran wilayah gitu. Kota Banjar. Nyarioskeun soal Banjar. Nya kumaha. Saya kan pernah ke Banjar ya. Banjar teh Jawa Barat lain. Jadi Banjar teh mun secara geografis mah nya wilayah mah kota kecil di ujung timur Jawa Barat. Ya, jadi lamun ka timurna terus perbatasan jeung Kabupaten Cilacap gitu. Jadi Jawa Tengah. Jadi si perbatasan Jawa Tengah ge terus aya di wilayah Banjar gitu. Jadi lamun selamat datang ya kota Banjar nya Ramadan. Maju we saali tos Jawa Tengah eta teh tos Cilacap, Banyumas itu Jawa Tengah. Soalnya abi pernah ya tos di Pangandaran. Ya. Jumat pagi teh pulang di Pangandaran. Ya panginten kan pas dugi Banjar, istirahat heula pada Jumatan heula. Ya. Pas Jumatan, nah cenah teh di Banjar tapi khutbahna bahasa Jawa meureun, mata kan bingung gitu. Banjar teh masuk Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu. Nya aya sebagian anu Jawa nya kitu ngiring Jawa Tengah gitu kan. Tapi aya tiasa bahasa Jawa. Henteu. Soalnya ka dieu Banjarna, ka Ciamis gitu. Berarti Sunda asli Sunda lah gitu. Dari Banjar teh meureun. Cuacana kumaha meureun? Ya cuaca mah nya mun keur hujan nya tiis gitu kan, tapi mun panasnya ya panas gitu kan. Cuma seuna tiis lah di ditu mah Sejuk gitu, sejuk. Tapi kan caket laut ya. Mun ka laut mah nya anggar sih aya waktu kana sajam gitu kan. Soalnya masih kena tebih gitu. masih kena tebih, lumayan lah gitu. Kemudian Siap badan semua badan. Mayan teh tos ngerantau di dieu tos sabaraha tahun kira-kira? Abi teh keluar sekolah teh 2015. Tah
2015 langsung abi teh ke Bekasi ngarantau ngiring dulur mengadan. Nah, pernah damel di satpam abi teh. Di satpam gitu. Ya, satpam lah, tapi satpam ieu teh mengadan satpam komputer dina adminan teh di Penjagaan komputer lain. Nah, itu atuh Sudah penjagaan komputer. Jadi gawe di salah satu perusahaan logistik gitulah di Bekasi. Jadi kieu abi teh jadi nyeunaan surat jalan teh malah nyeunaan surat jalan anu supir-supir juga mobil shuttle, mobil kontainer juga naon teh Build up. build up gitu kan. Nah, supir teh datang ke perusahaan teh maksudnya ke si PT teh datang ngelak barang gitu kan. Tapi kan badai bongkar, Ya. kudu aya surat jalan, dan di mana abi nu ngaramana gitu. Oke. Nya, Biasa nggak mana. ya biasa lah gitu, ya timbang gitu mah gitu. Tapi kan cina gaduh basic komputer. Jadi latihan, mah ada latihan lah di trainingnya 3 bulan itu teh. Di pengan komputer teh. Ya pengen unggul dikieukeun. 3 bulan gitu. 3 bulan. Gitu. Alhamdulillah tapi bisa Tidak mulanya. bisa, tapi ya emang eta teu lila sih cuma 7 bulan apa nya titas training. Di pengan komputer teh kan 7 bulan. Betul, itu maksudnya digawe. Gawena 7 7 bulan. Soalnya RF tender teh mana teh didinya di perusahaan teh RF tender gitu. Oh, nya siga Iya, yayasan gitu ya, ya. yayasan. Ya terus beren tidinya teh ngahubungi meureun tah rencangan di Karawang ya. Terus saya pada teh ke Karawang, pengen ngeureun damelan teh di dieu ayeuna gitu di Nomarko teh. Di Purwakarta. Di Purwakarta teh khususnya berarti Purwakarta teh di tahun 2016 dugi ka ayeuna 2016 debit ka ayeuna Berarti di dia 4 tahun nya. 4 tahun ayeuna Taruhlah misalkan di Bekasi 1 tahun, nya di dia 4 tahun. 4 tahun. Ya, terus 5 tahun gitu ya. nya dugi ka 5 ayeuna tahun teh. Terus kayak gini naon ya 5 tahun? mau disebut kenging naon mah habis seueurna alhamdulillah ti dieu gitu ti Nomarko gitu Alhamdulillahnya. nya Terus KPSR pangitan saung-saung wae mah itu. aya saung mah gitu saung gitu sesaungan mah gitu kan. Alhamdulillah gitu teu micen gitu abi ge. Laras. Tapi teh kieu nya makanya nanti nabi teh ayeuna teh eukeul perantau di usum pandemi kieu teh Aduh, rada kerasa tuh nya nya karasa pisan cik ya, enak asli gitu nya dampakna eukeul mangyayan gitu pandemi ieu teh kumaha ya. Jadi karasa pisan sih ku abi pribadi mah gitu nya. Kerasana kumaha? Kerasa menang BLT atau kumaha? Aduh hari masalah eta mah terlalu sensitif meureun ya manu. Karasa ku abi mah nya kahiji abi kan salahina mulang jauh gitu kan ya. Ya nu ku dampakna nya eta kahiji nya ongkos mahal gitu. Abi normal 80 kan di 2 kali lipatkeun enak tidak 18 jadi amun naik mulangnya jadi asa mikir 2 kali gitu kan. Nu tadina ongkos 200 bisa bolak-balik gitu nya nya. masa jalan gitu. Berarti- Karena pisan lah gitu masalah pandemi ya aduh. Yang mudah-mudahan sing gara-gara indit lah gitu nya corona teh aduh aya musingkeun ka sarerea geuning. Lain kanggo perantau hungkul geuningannya, Ya. moroge geuningan kenging dampakna Tah gitu. Karena jadi abi lamun mulang di dia gitu nya misalkan jadi itu teh asa jadi orang asing gitu geuning ya dipikasieunkeun gitu tah. Eta nu karaos ku abi mah gitu. Di lembur teh asa jadi orang asing kayak gitu nya. Padahal ieu asa abi teh asa jiga Rizky Febian pisan pan gitu gitu. Baca. Febian, Rizky Febian kenalkeun deui ka penonton. Rizky Febian tah ayo. Kabogohna Anya Anya Geraldine. Geraldine. Anu pake kekeh teh ya. Kekeh hayang gitu kekeh lembung. Ya, kata Mang Ik penginten ieu kameramen bilih aya nu naros ka Mang Yayan. Kumaha kameramen? Tambihan ieu beli balik daras. Tambihan 2000 wae mah gitu. Lumayan. Wah, baik. Oh, kumaha kameramen? Be teruskeun tah ya. Sepanjang mah. Oh, saya. Bade naros ka Mang Yayan, cuma Wah. isin cenah ieu. Isin wae ieu mah. Ieu teh kan ieu teh Kang kan isinan, pakai kameramen dia nya, terutama nging isinan. Kudu ieu, kudu
kudu wanter lah istilahnya. Nah, senangan isin. Kumaha tah kumaha? Kita kan tos kita ayo usia mah tos lanjut cenah Ya. tos bejeuna gitu. Bejeuna ya, geus mateng lah gitu ya. Mateng cenah. Bade nyunkeun tipsna ka Mang Yayan cenah kumaha cenah sih? Misalkan hayang enggal-enggal Sold out gitu. nya soal gitu. Eta mah kumaha nya sabarna mah masalah ieu mah lain kapasitas abi gini namanya tapi nyai mah sharing lah gitu ya gitu maksudnya. Nyai mah kangge Iik nya Iqbal Muhammad Iqbal gitu kan. Kameramen urang gitu kan ya. Nya lamun hayang gara-gara sold out mah nya kumaha nya jadi sing wanter lah gitu kan. Kudu layar kanyut Nah, gitu kan. Ayeuna Iik kurang kumaha gitu kan nya pendidikan. Pendidikan lu geus enak Si sarjana hukum sarjana kan. hukum yo. Leh tuh bikin usaha RSD lu nya. Sarjana hukum kan cenah mah arek nyaingan saha eta teh? Nah. Pengacara di Medan teh. Bang Hotman. Bang Hotman. Buset. Bang Iik gitu. Bang Iik ya, Bang Iik. Jadi Iik teh kumaha nya kurang panter unggul ngena teh gitu. Calon geus aya gitu kan udah mah. Satu kayak ka penonton pangitanya pilih bade ngepoan Kameramen Abi gitu kan. Muhammad Iqbal sarjana hukum gitu nya anu bade nyaingan Bang Hotman. Nanti ku abi dituliskeun lah IG-na di dieu nya. Iya. IG, Facebook, nomor telepon, WA, Nomor sepatu Telegram, nomor sepatu. Jadi lah nya hari ieu mah rarai mah jika benten jauh lah jeung Ariel Noah gitu kan. Ieu mah Rizky Rizky Febian. Febian gitu pasti Itu- Rizky Febian. Siap. Itu Ariel Noah nya. Itu Ariel Noah. Abi Jo. Jo. Jo Project. Lain Jo Taslim. Itu Taslim. Ya itu sebenarnya lumayan. Siap. Kumaha silat? Kumaha? Silat teh? Silat. Mang Yayan nu sok silat nih teh. Alah. Eta mah Yayan ieu atuh. Nah, teh bawa deui ngaranna. Eta mah beureunya poe deui lah eta mah. Berarti ciwet punya mayanya obrolan nama panginten sakit lah Siap, siap komandan. ka penonton panginten bilih misalkan ke Abi hoyong ngobrol di sareng Mang Yayan ya panginten tinggal ke ditinggalkeun komen Siap. hoyong ngobrol ke naon misalkan sareng Mang Yayan kade ieu Mang Yayan teh tong salah wawasanna luas pisan. Siap. Ya sok bilih ke penasaran bilih bade naros ka Mang Yayan tinggalkeun komen di handap ieu di like sareng di share nya panggilap. Oke, Mang Yayan Mang Yayan nya Siap nun sami-sami. tuang nama Mang Yayan Siap, siap. be parasmanan wae be dibesek. Balik di besek lah. Siap. Ya intinya assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.